telelet 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 telelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, abdi bade nyuwunkeun waktos ka ibu bapak guru sareng rerencangan sadayana. Abdi bade nepangkeun diri abdi. Nami abdi Dea Putri Odina, abdi ti kelas 12 MIPA 5. Abdi teh sakola di SMA Negeri 1 Cibarusah. Di dia abdi bade nerangkeun sakedik ngeunaan biantara. Biantara nyaeta kegiatan nyarita nu dilakonkeun di hareupeun babarea halayan anu tujuanana nepikeun eusi informasi, gagasan, ide, rasa, jeung halayan ditimbaku unggek gideg jeung keprok. Alhamdulillah sakitu heula perkenalan ti abdi. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.